Halo guys, jangan lupa subscribe, like, share, komen. Terima kasih. Laras bumi na aram dan. Laras, pira-pira gitu. Aya peryogi we. Oh, muhun. Eta nuju hamil geninganan. Muhun nya eta, tapi bade peryogi ka aram dan. Aduh, aya awewe ieu neangan salaki aing bari jeung awewena keur geuneuh. Boa-boa ieu kalakuan salaki aing. Oh, heuh atuh kayak orang susululanya tuh aya di balong di ditu dihandap sok teteh calik heula di dieu. Muhun mangga. Tahu kungsi lila. Weh, Dan. Senaon eta? Iya, Mang, biasa ger marsihan ieu rek di pelakan. Lauk deui. Heeh, rek di pelakan lauk ieu teh. Duh, nya. Emang sok naon pelakanana? Sa, ajeun lah melak lauk ieu naon teh. Jaer jeung lauk mas gitu. Oh, heueuh nya. Bener nya. Halus satu bener itu mah. Aya jang sakalian nya. Nya palung euy. Kuan si Ramdan ieu teu ecereug ieu. Si Ramdan teh balik tuh. Hei. Naon, Neng? Ari akal kuan teh kumaha satukang neng teh? Naon dari Neng riweuh ieu teh? Itu aya awewe ka imah neangan AA bari jeung keur hamil betul Awe na mana itu pernah masih tadi keur gawe di dieu ih sok aneh. Tidak salah laki teu balik satukang teh kitu ya meureun nya. Teh mah sok riweuh. Masih tadi gini gawe di dieu rek teu ka mana-mana saha sih lo. Digawe pan geus puguh itu aya awewe teh tuh hari itu tah. Bocok sia bok. Aing Tah, bongana cing ngawaros teh ka majikan teh. Tong cocok gitu nya kalakuan tadi tukang teh nya. Para luas teuing teh sia. Cocok. Weh. Cocok. Nah. Yo mata sing ngawaros teh. Di dia geuning diteteangan teh. Kenaon di dia? Neng. Tah, ieu awena teh. tuh teh nyaho saha eta? Neng riweuh tah. Eta tah naon cenah? Aing jadi keuna sia mah. Tah teh tuh si Aramdan teh. Di busrukkeun ku abdi ka ditu. Tuh aya naon si Aramdan? Punten teh da abdi mah naroskeun Aramdan teh bade naroskeun karoge abdi. Oh, salah paham geningan ih. Dasar. Tuh ai. Balik lah.